Sampurasun mitra sadayana kumaha dalaramang nuhun upami damang mah sok gera di sagikeun heula kopina bari nonton mangga urang sami-sami diajarnya mitra baraya ieu tos bagian anu katiluna dina diajar bahasa Sunda. Tah jadi aya nama kieu we. Engke dina ieu tahnya aya terjemahanna. Subtitle cenah. Ayeuna dina bagian katilu ieu urang bade ngaguar ngeunaan aya reungit aduh. Dina bagian katilu ieu urang ngaguar ngeunaan undak usuk basa. Tah ari urang Sunda mah bahasa Sunda teh aya undak usuk basa. Anu disebut undak usuk basa teh nyaeta tingkatan bahasanya. Jadi aya bahasa anu kasar, anu lemes, jeung anu loma. Tah tingkatan teh nu kasar heula. Nu kasar ieu misalna kamari kan di video kahiji ada kata saya nya. Kan eta teh nu kasar nama aing. Naon sih aing gitu. Terus anu rada ieuna deui urang. Tah urang teh bisa dipake jang kasar oge tapi loma oge. Terus aya abdi jeung pribados. Eta mah atos pangintennya di video anu ka hiji eta nepi ka 2 lah kitunya hilap maklum tos janggotaan tos wisan. Jadi seueur pisan hilapna. Tah mitra teras deui undak usuk bahasa teh ieu tos lame pisan gitu di tahun 80-an keneh oge tos diguar ku nu ahli-ahli bahasanya bahasa Sunda undak usuk bahasa Sunda UUBS. Jadi sabenerna tina tilu eta di naonnya dipadatkeun deui lah jadi ngan 2 aya nu bahasa loma keur batur jeung keur urang aya bahasa lemes keur batur jeung keur urang kitu kira-kira lah nya. Tah dina ngagunakeunana undak usuk bahasa teh nyaeta kitu aya bahasa anu keur batur aya bahasa anu keur urang boh anu bahasa loma boh anu bahasa lemesna. Mung upami dina awak gitunya biasana kan aya bahasa loma jeung bahasa lemes sungkul. Contohna mata bahasa Indonesianya panon. Nah, panon bahasa lomana teras bahasa lemesna soca atau sakitu. Teu aya deui bahasana. Irung. Irung bahasa loma, bahasa lemesna pangambung. Contohna kitunya. Eta mah tiasa ditingali lah dina kamus bahasa Sunda. Rupina sakitu wae nya ngeunaan undak usuk basa ke dina vlog anu kaopat urang guar deui anu sanesna. Supados cenah wargi nu hoyong tiasa bahasa Sunda tiasa dibantos lah dina vlog ieu. Sakitu wae ti abdi sampurasun. Terus bade kralep ieu nya tong hilap di subscribe. Tong hilap di subscribe.